mantap ku Gusti Allah yang udah dipertanyakan Gusti kapan eta di alam arwah teh ketika Gusti ngakitab ku alastu birabbikum teh kapan arwah teh ngomong bala syahidna kabeh ge iman kapan tadi cek Kangjeng Nabi nyaritakeun Kangjeng Nabi ti Gusti Allah waktu dikaluarkeun teh ieu teh ala arwah teh arwah ahli sorga ieu waktu dikaluarkeun teh arwah ahli neraka kunaon barang dihitob ahli sorga jeung ahli neraka kabeh ngaku begitu ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna kunaon eta Kangjeng pada ahli neraka kok bala syahidna cek Kangjeng Nabi ahli surga mah begitu Allah ngahitob neuleuh ka Gusti Allah ngajawab qalu bala syahidna eta teh dengan hati anu lemah lembut lantaran aya rahmat Allah. Ari ahli neraka mah begitu neuleuh Allah teh ya teu percaya ka Allah ngan sieun ka Allah di alam arwah nyana geus teu percaya ka Allah padahal mah nangieun Allah ngan kulantaran Allah mau buagah nyana sieun geus dihareupeun Allah maca begitu ditanya alastu birabbikum nyana ku sieun doang ka Allah bala syahidna sieun doang padahal mah teu iman mentak datang ke waris terus gitu Masya Allah karim